Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sadayana sareng sim kuring Kang Ebet dina wanci acara carita Sunda. Alhamdulillah insyaallah carita ieu bakal digarap ku sim kuring dina lalakon kuda anu ngedul atau kuda kedulnya anu kedul kuda itu ya. Insyaallah ya carita bakal urang dugikeun ku sim kuring nya mudah-mudahan ieu carita sing ngajantenkeun hiburan kanggo sadayana ngajantenkeun panglipur lara pang beberah manahnya supados teu nyangkolong kana waktos sayu urang dangukeun ku sadayana ieu carita kuda anu ngedul. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida kedulna. Eta kuda teh dipiara ku jelema beunghar anu ngaranna Abdul. Ya, jadi Abdul itu boga kuda eta gitu dipiara ku anjeunna nya. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan pemirsa. Barang dagangan anu loba diperlukeun ku orang kota. Oh, jadi men Abdul ti lembur punya tukang dagang berenang gitu. Sok ngajual men anu diperlukeun ku orang kota. Kusabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang dagangan. Kuda ngedul teh boga rencana nipu kadunganana. Oh gitu. Jadi men si kuda teh kedulnya sangeuk hoream indit meureun jeung dununganana komo bari kudu mawa daganganana meureun tika si kuda boga rencana rek nipu cenah kadununganana. Kacaturkeun dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku si Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngajeburkeun maneh kena walungan. Baruk si kuda teh mun pamiarsanya ngajeburkeun maneh cenah kena walungan eta banding ku kedulna mun eta kuda. Ampun ieu. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab beureun uyah anu dina tonggongna beak kabawa ku cai nya pantes atuh mun pamiarsanya uyah nu sakitu lobana mun ngejebur kana jero wahangan palid beureun ku cai da TS meureunna uyah mah kumaha ku cai menjadi imut tah kitu nyaeta sebab meureunnan uyah ngejebur kana cai teh jadi kosong si karung teh meureun teu kapulung saeutik-eutik acan atuh eta sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai eta pamirsa. Isukanana deui eta si Abdul ka kota deui mawa 2 karung eta pamirsa. Eta karung teh ditalian deui kana tonggong eta kuda. Jiga kamari deui we kitu nya. Dasar meureun kedul teh kudana nya hoream tah manehna ge pas di tengah jalan teh ngagejeburkeun deui maneh ka walungan eta kuda teh. Atuh puguh wae tarigu teh beak deui ka bawah palid nya kitu. Tos ngadua kalian kuda meureun teh ngajeburkeun maneh. Ada banding ku sangeuk teh meureun. Sanggeus kitu si Abdul bari jeung ambek terus balik deui ka imahna. Teu jadi ngajual barang daganganana da meureun kajual kumaha mun pamiarsanya. Daganganana kejeburkeun meureun ka walungan. Tah. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari gitu. Abdul neangan kapas tuluy di karungan serta di talian kena tonggong kuda. Oh jadi akalan ku si Abdul meureunna nya. Ayeuna mah dieusian kapas eta karung teh. Hampang nama emang kapas teh gitu. Ret berenang
si Abdul teh ditalikeun kana tongong kuda eta kapas teh. Di tengah jalan jika kamari dewa kuda teh ngagejeburkeun deui maneh kana walungan eta pamirsa. Gucupar deui beureun gejebrus mun eta kuda teh. Ngagejeburkeun deui maneh cenah ka walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida berat na eta karung teh. Da soalna eta karung teh deueusina ku kapas teh ya pamirsa. Jadi ari kapas mah beureun keeusian cai lain palin nya. Na karung oge. Jadi mungkin berat mun kapas mah kacayan teh gitu. Tah terus tah si kuda teh beuneunan ngarasa kaduhungeunana ngalekukeun pamolah model kitu teh. Sabab manehna kudu terus ka kota memawa kapas anu sakitu eta beratna. Tah nya tungtung naon beureun kuda teh teh narek sangeuk teh kedul meureun nya. Da kusabab si karungna deusian kapas teh ya. Jadi berat mun kecayan. Meureun daek teh daek eta kuda teh. Hantem we meureunna mawa eta kapas anu sakitu beratna ka kota. Tadi nama yang genah teh tungtung nama jadi ripuhnya eta kuda. Tah eta pamirsa carita teh duka sakitu pangintennya. Ya mudah-mudahan kasimpulan kang urang sadayana. Anapun aya padamelan kitu kieuna salami eta padamelan halal mah urang lakonan gitu. Ulah deui ka urang beureunan ngalakonan segala cara ameh ngahindarkeun eta pagawean nya. Dari urang mah meureunnan ibaratna jalmi mah saukur ikhtiar wajib ikhtiarna mah gitu pamirsanya. Nah untuk wajib teh hasil itu mata ku kituna ayu urang sasarengan lebih soson-soson deui meureunna. Boh meureun tina usahana, boh panginten tina ibadahna. Jadi kena saimbang. Aduh ieu jadi ngawa. Mas Ustad ieu nya binyarios teh ya. Ya gitu panginten pamiasanya sadayana hapunten anu kasuhun sim kuring bila aya cariosan abdi nu teu raos kana mana nya ieu da saukur carita nya gitu. Fiksi ada carita mah gitu. Can tangtos aya kebeneranana gitu. Nya sekali deui abdi hapunten kasadayanana. Mudah-mudahan insyaallah dina waktos anu sanes urang carita deui kudu lebih ngahibur, kudu lebih seru. Kugituna abdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.